Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Muhammad Rifki Radul Falah di kelas 10 IPS 5. Simkuring bade ngadongengkeun dongeng anu judulna Gajah Eleh ku Sireum. Hiji waktu di tegalan Afrika aya hiji gajah keur leumpang we ngadigle ngageyot. Tah si gajah eta teh teu nyahoeun. Tegalan nu rek dilewatan ku manehna teh bakal aya sayang sireum nu di jerona eta sireum teh keur ngangkutan endogna. Basa gajah rek ngalewat ka tegalan eta teh aya nu ngingetan manuk dadali. Cek manuk dadali teh, gajah ulah tuluy noyon ka dinya cenah. Aya sireum nu keur nyeun sayang. Kitu deui kadal Afrika ngabejaan ka eta gajah teh sangkan ulah ngalewat ka eta tegalan. Tapi ku si gajah teh diwaro, tuluy we ngadigle cenah. Nah, ari pas barang anjlok ngan leye we ditijekan eta sayang sireum teh. Ho sireum teh paraeh da teu kaburu-kabur. Ningali ribuan rakyatna paraeh, raja sireum ambek. Ningali rakyatna paraeh, raja sireum ambek pisan. Nepika nangtang ka gajah jang perang. Ditantang kitu teh si gajah lain kalakah sadar. Kalakah seuseurean bari sombong. Ari sireum nyieun siasat, nyieun lombang anu gede salaputeun gajah. Dina waktu nu geus ditangtukeun, ribuan sireum ngarumpul jeung satonu sejena naringgali rek perangna gajah jeung sireum. Tah, si sireum ngalonyeng ka gajah, tuluy nyuruntul gajah teh ka sireum eta. Teu apaleun eta teh aya lobang. Si gajah teh asup kana lobang eta, teu bisa walakaya si gajah teh ngan bisa ugal-ugalan. Ningali musuhna teu bisa nanaon, si sireum teu saukur cicing. Si sireum asup kana eta lobang nyarocoan gajah, anu antukna si gajah ngan bisa cicing jeung paeh. Tah di dinya keneh.